Kabeneranana teh geus kitu we kersana Gusti Nu Maha Suci. Karna kudu bisa papanggih deui jeung nu kungsi jadi pikiran manehanana beurang jeung peuting. Manehna kudu papanggih deui jeung anu ngabogaan sinara panon anu semu linuk-linuk ieuh. Dina hiji mangsa teh manehna make anjog ka daerah ujung kulon. Kalemurna bah jagur pisan, malah harita teh manehna keur ngetrik nuturkeun nu jadi dununganana. Geus anjog kapal bah imahna bah jagur anu memang mencil nenggang ti tetangga. Keur jongjon leumpang ngadadak ngadenge sora anu ngacrit nu jolna ti imahna bah jagur. Puguh lebah dinya mah eueuh deui imah. Reg antara Karna jeung si Tuan Behram ngaraneg bari ngadengekeun tapi luput sora anu ngajerit teh teu kadenge deui harita teh. Tulungan. Setan, lepaskan aing setan. Anjeun mah lain manusia tapi sato hewan. Rek merwasa mirusa ruka kami. Ieung lepaskan. Lepaskan setan. Lepaskan. Tulungan. Tulungan kami tulungan. Nah atuh barang rek lalumpang deui gebrai teh pantutukangeun imahna muka. Hiji awewe nyeredeg ti jero anu maksudna rek kaluar, kabayana temong rarangsak, buukna ngariringkik, tapi beungeut mah masih keneh bisa kaditen rupana. Tapi eta awewe teh teu terus kebat kaluar rupana bae aya nu metot ti jero lantaran katemong manehna merod. Lepaskan setan, lepaskan. Tulungan kami, lepaskan setan, lepaskan. Ari breh teh Karna mireungeuh eta awewe. Teu kira-kira ngagebegna lantaran sidik moal kapalingan deui yen eta awewe teh Nyi Ipah, dulurna Surya anu kungsi kapanggih di lemurna. Nganu matak teu kahartina teh naon sababna pangna Ipah kitu papakeanana. Rarangsa kawas-kawas anu keur galungan. Sabot Karna keur ngahulang keneh kadenge deui nu ngajerit menta tulung ti jero imah. Kurang ajar, setan lepaskeun. Tukang kadabah kuring, setan. Anjeun sato hewan, lain manusia anjeun mah tulungan. Setan lepaskeun. Alah, lepaskeun setan, lepaskeun. Lepaskeun kuring, lepaskeun. Aduh, tulungan. Tulungan. Geus teg bae dina hatena Karna yen tang tu Ipah teh keur ngarandapan bahaya. Mikir kadinya ukur mikeun heula ge molan kadununganana gajleng Karna berebet bae manehna muru ka imah. Bubuhan leuwih deukeut panto hareup Karna muruna teh kadinya. Tapi barang breh katempo panto hareup teh dikunci ku kunci gamlok. Beki tamah-tamah Karna ngarasa curiga gajleng-gajleng manehna teu sirikna luruncatan muru ka lawang dapur. Bray nyurungkeun panto ka karaoge nepi ka dapur. Ipah geus norojol deui ti jero nu maksudna rek lumpat kaluar. Breh teh kabireungeuh Surya ngudag ti tukangeunana. Rek ka mana si Ipah? Lepaskeun setan, lepaskeun. Kuring teu ridho teu suka. Kuring teu ridho teu suka setan kurang ajar. Kukituna sakilat Karna geus bisa mikir yen Ipah teh keur disiksa ku Surya. Ngagentak manehna ngahadang. Ipah atuh barang ngareret ka Karna. Teu pangling deui yen jajaka anu kungsi ngiwat hatena. Teu ngalobakeun Ipah molah. Ipah terus ngagabruk ka tukangeunana. Kang Karna, tulungan abdi Kang. Aduh, tulungan. Tulungan abdi Kang. Harita Nyi Ipah terus montel seolah-olah menta di tangtayungan. Hai, Surya. Nah nyiksa dulur teh ka bina-bina teuing ha? Hai, tong bibirueun Karna nyingka sia. Surya nyentak sanajan hate mah teu budu ngerasa kaget. Naon sababna pangna Karna ayeuna aya di lemurna turug-turug hayoh deui make dipanggihkeun harita teh. Sanes dulur Ipah Kang Surya mah balang-bangan dengan lain. Manehna bade ngagadabah abdi Kang. Ipah na malang ti tukangeun, sorakna serak berak lantaran sasat ngomong bari sumugruk ceurik segala rupa. Ai. Gutan kitu ieu teh. Bener sia Surya ha?
karena ngariuk kaget barang ngadenge pengakuan anak ipah kitu teh. Tapi Surya anu harita geus kalap teu mere tempo ka karna pikeun terus mikir. Hiup manehna ngirimkeun jurusna karena rikat cingkrak sedengkeun ipah ngakentak lompat keluar. Dius de Surya ngirimkeun deui panonjokna karena ngalegot celeng manehna oge luncat keluar dina gerakan simet supaya bisa samemena ngadu tanaga lantaran di dapur mah sakitu heurina. Neuleuh karena luncat Surya nu memang bener-bener geus kalap ngakentak ngudag manehna oge luncat ngaliwatan lawang lantaran sieun dibongohan di luar didodoho ti lawang breh karena keur ngajega dina sikep ngadago teu tetap fasini deui sabrut Surya ngirimkeun jurus padingdangna karena ngakentak ngalelepkeun badana ngagunakeun meunana guguru ti Tuan Behram teh nyabot 3 burung ku 2 curugna. Hasilna tetela nyugemakeun Surya maneh ngagero lantaran karasana lain deui nyerina ditotok iga ku gerakan calinoktrok nu dikombinasikeun jeung gerakan orai kobra. Rasakeun sia Surya. Hap, iya. Setan. Tapi manehna masih keneh tahan. Surya teh sanajan bari ngararasakeun ka nyerina, Surya ngahantem deui ku jurus gugur gunung nu dijojo kana dada. Karena ngagentak ngawangun gerakan Dewa Samadi. Waktu perep Surya geus nyampuk karena rikat muka dampal leungeunna sakilat ditutupkeun deui lantaran perep lawan geus abus kana taheunanana. Das pigelang Surya digunting teu beda tinu didempet ku beusi. Meme Surya bisa ngejatkeun badana 2 dampal leungeun karna anu geus dirangkepkeun deui nyuruntul nembus dada nu jadi lawan nu akhirna teu bisa ditarekahan deui Surya ngageblak nang kerak bengkang. Hap ya Surya ngagero sabot Surya kokosehan keneh karena ngareret ka Tuan Behram minangka namah laporan yen gerakanana teh memang bener-bener ampuh. Tuan Behram atuh barang mireungeuh redetna karena manehna inguk bari nyerengeh tembong huntu emasna maniredes ngarasa sugema dumeh elmuna anu geus diajarkeun ka muridna tetelan teu mubah. Surya nu harita hudang deui harita geus mimiti miris tapi pikeun ngejat terang-terangan manehna ngarasa era lain dikieuna. Komo atuh harita teh barang manehna mireungeuh baturna karena beungeutna bala sarta siga-siga bangsa deungeun. Geus lain deui kokompodanana mireungeuh pakulitanana anu hideung semu-semu hawu. Geus matak muriding maruding kak bulu punuk katambah deui leungeunna oge tembong pinuh ku bulu. Surya teu sangka kalakuan andika teu beda ti sato. Dadeg sampai rubah hade ari kalakuan teu beda ti euwah-euwah. Hayo, geuna budi deui kurang ajar. Sanggup keneh ngalawan ha? Memang kuring masih keneh wani deuleu setan sia ngaganggu ka aing. Nah dikira ku sia aing bakal ngejat. Pantang deuleu urang ujung kulon mah ninggalkeun pakalangan. Ha? Disikat sia kuing ya. Surya ketakna teu euleum-euleum lantaran pamikirna ayeuna mah kumaha behna. Jeung tinimangan ngejat mah leuwih hade ngababatang. Saor atuh Surya. Bae teh deui hayu urang tarung deui Surya. Pantang miheulaan deuleu kuring mah. Sanyana mah memang manehna teh geus bener-bener ngarasa miris anu matak moal narajang miheulaan. Tapi ari ditarajang mah nya sakuat tanaga manehna baris ngalawan. Ari karena barang mireungeuh sikepna Surya bener-bener asa ieu aing. Tungtung namah manehna jadi hayang ngawarah nya-nya. Kukituna geus teu panjang mikir deui sabrut bae manehna ngirimkeun jurus Cibagenit anu rek dihanca cukang irung. Ari Surya rikat tuncat bari ngababukeun leungeunna tapi karena anu memang geus bisa ngira-ngira yen bakal kitu gerakan anu dilakukeun kun musuhna, sakilat manehna ngolewat motong jalan pikeun ngejatna Surya. Memang teu salah ijiranana dina crekna Surya nincak taneuh karena geus sadia pikeun mapag sakilat jurus Cibagenit diasupkeun deui. Puguh we pikeun Surya mah geus taya dangkal deui pikeun ngarobah gerakanana. Kapaksa manehna kudu nahan ka nyeri lantaran iga burungna geus teu bisa disalametkeun deui. Rasakeun Surya. Hap. Hiya. Tapi Surya tetela masih keneh kuat ngagentak manehna hudang deui. Panonna geus mimiti ririakan teu puguh dedeleuan. Raga mah ngeleungeunna kana cangkengna, kabeneran bedogna masih keneh ngagaplek. Dan parah deui gancang ku manehna dipesat. Hiuk bae disabetkeun maksudna rek nigas beuheung lawan. Tapi karena teu cileureun.
ngaparengan ngalegotkeun badan anu diteruskeun ku gerakan cingkrak manehna ngarawel ruyung kawungna nu diselapkeun dina tonggongna lep manehna dina gerakan serok nyusup belentrang bedog lawan dibabuk ti handap tapi sakali ieu mah bedogna teh pageuh tina panyekelna tibatan mecleng mah kalaka ngulawit lagi pake ngagorok beheung manehanana anu harita masih keneh dongko teu talangke curelat manehna ngagurakeun gerakan belut ngaporengkal ruyung kawungna ngahiuk di handap nu maksudna rek ngababar suku tapi Surya cingeus ka bina-bina celeng Surya luncat bari nyabetkeun bedogna kana sirah nu jadi lawan karena ngarempot dengdek bari ngagunakeun deui ruyungna dipake nakis bedog borengkal deui manehna luncat ngajauhan sasaran bedog gilak Surya malik bari nyuruntul ngagunakeun congok bedogna rek dipake nobros dada karena ngagentak cingkrak deui bari ngababukeun ruyungna bedog tetep pageuh tapi gerakan ruyungna terus ayeuna mah rek nyambar beungeut Surya nu kaayaan badana keur doyong ka hareup ka babaku bedogna lantaran tadi dipeupeuk ku karna barang mireungeuh gerakan ruyung ayeuna jadi nyuruntul rek ngababuk beungeut manehna ngan ukur ngabalieurkeun sirahna tapi gerakan ruyung kawung memang leuwih cepet sarta geus dibalitungkeun kalawan tariti sanajan Surya satekah pola hayang nyalametkeun sirahna tetep bae ruyung kawung teh ngablentrang kana sirahna anu ngajadikeun Surya awakna galuang galeong nu antukna manehna nyolontot gebruk bae ti susut teu udang deui sedengkeun bedogna masih keneh dicecekel geus karuhan Surya moal bisa tereh-tereh udang deui karena ngoloyong ka Tuan Behram maksudna rek nanyakeun Ipah lantaran ti tadi oge ku manehna geus kanyahoan yen Ipah teh terus ngabelecet teu kanyahoan ka mana ngaleosna. Oh bagus setuju aneh setuju ente pinter main ayo setuju Tuan Behram ngebrehkeun pamujina sanajan bener manehna teh urang Benggala tapi kulantaran mineng cacampuran jeung santri-santri dina ngomongna teh jadi sok tuturut munding harita teh depi awewe nu tadi kamana Tuan ngaleosna ieu teh aneh tidak tahu oh itu dia karena tidak tahu aneh Tuan Behram ngadadak ngaret ka Ipah nu harita kakara mun cengis deui norojol nyampeurkeun ka manehanana deunoli ka Surya nu masih keneh ngajongkeng Ipah terus nyampeurkeun karna pok manehna nyarita Kang karna manawi teu kaabotan Kang pun Bapak palayan tepang Kang oh saha Tuang Rama karena negeskeun bari hate mah geus mimiti dagdigdug mireungeuh bubuden Ipah anu tas nyarita teh terus manehna tungkul tengbong beungeutna bareureum oh janten maksa teh Tuang Rama hoyong palai tepang sareng Akang semohon Kang Ipah tetep tungkul tapi panona mah tembong ngagiler kana raka sisi oh mangga tuh mangga karena bari ngareret kadununganana satengah nu minta izin. Boleh pigi. Ane tunggu di sini ya. Boleh pigi. Ayo, ayo pergi. Temuin itu tuh pigi ya. Tuan Behram bari netep ka Ipah, retei ka karna nyeh manehna seuri. Geus kitu mah leos karna init nuturkeun Ipah. Sajeroning lempang teh hatena teu wudu ditapuk ku rupa-rupa pertanyaan. Nah harek naon pangna Bapak Ipah make nyalukan ka manehanana? Nah harek nganuhunkeun pedah manehna nulungan Ipah atawa aya maksudna anu sejen. Ret manehna kanu keur jongjon lempang hareupeun. Kakara ayeuna mah manehna bisa sidik kana pangawakanana Ipah anu memangna pejel ngeusi. Red karena cangkeng nanu lengkeh lain lengkeh ku panggawe efek tapi memang ieu mah kabawa ti kudrat red kabelah handapna nu ngeplok cenol karena ngadadak ngarahuh narik napas panjang komo barang mireungeuh nu kokolenyayan di handapna bitisna neng Ipah sanajan henteu ngagelempong koneng da puguh kulit Ipah mah hideung santen tapi da salidana kabunian ku sampingna teu burung bae matak ngalenyap tuning bersih mulus taya cedak tapak-tapak borok sagala rupa.
Ari Ipah keur lempang dihareup sanajan bener manehna teu nitenan kana rengkak polahna nu keur nuturkeun tapi ku manehna geus kajudi tangtu kaayaan manehna moal teu ditetep terus-terusan. Ieu nu ngajadikeun jadi teu puguh rarasaan lempang teh asa ngoleang lalewang malah tempon-tempo mah teu karasa awakna ngarampeol rek labu. Komo deui mun diingetkeun karna teh memang jajaka anu geus hasil nempatkeun hatena. Nu salilana jadi buah pikir istuning peureum kadeuleu bentak karasa gambaranana tetep cumantel teu bisa dikepeskeun tina hatena Ipah. Paribasa peureum kadeuleu bentak karasa ari ayeuna gok pisan tepung malah keur ngiringkeun pisan. Pilaku we atuh sajeroning lempang teh hate Nyi Ipah henteu gempeur tapi matak tetegna teh manehna geus boga kayakinan yen henteu no gencang sanajan bener jeung karna teh can patepung saur ngebrehkeun eusi hate tapi puguh panon mah geus leuwih ti heula cacarita klet jeung rinat geus leuwih jentre jadi totonen yen karna oge saruana pada neundeun katineung ka dirina. Srog ka hiji imah Ipah ngadadak ngarandeg ret ngalie ka tukang puguh we karna anu keur jongjo neuteup seubeuh teu kira-kira ngaranjugna teu beda ti nu rek maling ka pergo. Komo barang ebreh Ipah ngeglenyu karna teu kira-kira gugupna eukeur mah era katohyan turug-turug disuguhan ku dedeleuan anu matak ngalenyap kana hate matak giung harita teh kana matak giung linglung kana lalemutan karna. Mangga Kang karna linya tukang. Ipah gelenyuna can leungit karacat manehna unggah katepas si horeng geus tepi ka imahna. Karna teu nemalan kalacat manehna oge nuturkeun unggah sabada pupuntenan bus manehna ka jero. Breh ku manehna kabireungeuh lalaki tengah tubuh keur diuk dina samak. Sama sakali teu mirosea kanu anyar datang teh. Solongkrong karna miheulaan ngasongkeun leungeunna tapi nu diajak sasalaman teh ongkoh-ongkoh bae cicing. Ari disidik-sidik ku karna paingan atuh da teu ningali. Abah, ieu Kang karna tos sumping bah. Mana kadi atuh sina deukeut. Jamian bari luak liuk padahal nu dileukanana mah geus manco hareupeun. Iya Abah, abdi ieu teh bah. Karna bari ngagentak ngarawu leungeun jamian. Oh, nuhun Kasep. Aduh sok atuh calik Kasep. Abah teh nguping dongengna ti pun anak. Ujang sakitu bebela na ka pun anak. Kasep, haturan ieu hatur nuhun ieu teh Kasep. Tos janten kewajiban eta mah Abah kedah silih tulungan sareng papada jalmi karna teu panjang ngajawab lantaran inget kadununganana anu keur ngadaguan di jalan bisi keseleun. Nanaos kitu Kasep genah we ade nganuhunkeun mah upami teh ditulungan ku Ujang geus hanteu mangka bapa sakieu buktosna geus hanteu anak bapa teh jiga lama jamian ngageuri rusras inget karena kaayaan manehna ayeuna ngadenge anak rek manggih kacilakaan teh ngan bati nalangsa we teu bisa majar kumaha da puguh jadi jalma tanpa daksa istuning awakna ruksak bali lumpuh oge panona teu bisa ningali karna anu memang hatena nyolok bae inget kadununganana sanggeusna ngobrol saperluna babakuna mah ngan saukur ngajawab pananya-pananya jamian anu ngeunaan padumukan atawa kakulawargaan manehna terus bae pamitan rek neruskeun lampahanana lantaran dununganana ayeuna teh keur nungguan bisi keseleun beureunan atuh jamian sakumaha masih keneh ngarasa sono oge kapaksa manehna ngidinan geus kitu mah jrut karna turun Ipah nganterkeun ayeuna mah geus rada wanter-wanter Ipah teh lantaran manehna geus bisa ngoreh bener-bener kumaha kaayaan hate karna kamanehanana. Bari leumpang teh Ipah terus bae ngajak ngobrol harita teh
ongkoh karena tetelepek naker nanyakeun kana kaayaan Surya anu sabenerna. Buguh tadi nama disangka sadulur atawa disangka dulurna Ipah, akhir-akhir bet kanyahoan kitu talajakna Surya teh. Tidak nyaritakeun Surya, akhirna anjog nyaritakeun Jaja. Ngahaja disabit ku Ipah minangka namah ngadoni lantaran manehna masih keneh kanyanyerian dumeh dianggapna Jaja teh rek ngahina ka manehanana. Puguh we karna teu kira-kira ngajenghokna barang ngadenge caritaan Ipah nyabit-nyabit Jaja teh. Puguh manehna geus kungsi tepung di imahna digadog nyaeta basa daratang jeung pamaji di waktu nanyakeun Surya teh ya. Si Jaja oge ku aing kudu diwarah ieu mah ieu. Teu sangka ngabudi ucing. Gua manehna oge pangna ayeuna ngablecet kalemburna teh bisa jadi tas ngaganggu Nyisari sigana mah. Kitu gerentesna karna bari jongjon leumpang ngajugjug tempat tadi. Tapi kahareupeun imah Bah Jagur Tuan Behram ngajentul keneh ngadagoan. Ngan Surya mah tetela geus eueuh ditanyakeun kadununganana cenah tadi oge geus ini teuing ka mana. Geus kitu mah bral karna jeung Tuan Behram ari nitlit di dinya. Sanajan karna ngarasa berat oge papisah jeung Ipah, manehna teu majar kumaha ngaran-ngaran jalma anu kumaula teu bisa sakama-kama. Ongkoh deui manehna boga maksud rek manggihan Jaja anu ceuk Ipah mah lemburna teh tangtu bakal kajalanan. Ipah nu ayeuna karicunglik sorangan manehna ngajengjen di sisi jalan nyeeng kanu keur laleumpang teh cipanonna mah teu karasa nyak celakan ngabaseuhan dua pipina. Sajeroning leumpang teh hate karna jadi rusas loba kainget. Teu jongjon hate marojeng jacus cos kaditu kadieu ras ka Ipah anu cikeneh kakara tepung deui bet jadi matak nimulkeun rasa melang hariwang. Lalembutan tinggalieun jauh di tukang balukarna hiji rasa anu cumantel dina hate lantaran gambaran Ipah ngalangkang kokolebatan dina hatena. Keur mah ti barang gok tepung anu mimiti di Garut jantung karna teh memang geus mimiti di eundeuk-eundeuk. Ngan harita mah teu pati parna karasana lantaran hatena sorangan masih keneh luak reok teu beda ti pucuk awi ketebak angin. Di sagigireun gambaran Ipah teh aya deui gambar sari anu oge hayangeun boga tempat nyangkaruk dina hatena. Nu antukna ieu dua gambaran teh teu beda ti silih seret masing-masing parebut pada hayang matuh cumantel dina figura hatena karna waktu harita. Tapi kawasna bae gambaran Ipah anu tetela leuwih lengket masket napelna dina hate karna. Ieu lain ngandung harti pedah Ipah aya onjoyna ti sari boh wandana boh rupana. Lain eta nu jadi sabab. Ngan eta lamun segarna mireungeuh pamulu Ipah anu ngabogaan sinar panon anu semu-semu linuk iuh bet sok terus bae kumalangkang leuwih mindeng nemonganana. Teu seurikna napal dina bibir panonna teu bisa pisan dikepeskeun atawa dibangbalerkeun. Gerentes hatena terus ngagalindang nu akhirna gumulung dina kalbu sumarambah dina bayahna nimulkeun hiji harewos anu kadengenangan ku dirina pribadi yen Ipah teh kudu jadi bebeureuh neundeun kadeudeu. Mangka-mangka ayeuna geus ngabukti ka saksi ku diri pribadi. Nah waktu tadi Ipah betrek aya anu ngagadabah kahormatanana. Ku Surya pisan sasat anu pagiring gisik teu misah lembur. Ngan untungna teh kaburu katulungan ku manehanana, tapi Surya terus ngiles teu kanyahoan kemana lewosna. Sok asa mustahil upamana mangke Surya datang deui pikeun ngabalikan maksudna anu teu kungsi kalaksanakeun. Mangkaning bapana Ipah geus kanyahoan tanpa daksa teu bisa ningali alias solong teh. Numun Ipah katarajang bahla geus tangtu moal bisa naon-naon pajamian mah. Ras deui karna inget ka Jaja nu tadi kungsi dibejakeun ku Ipah cenah manehna oge boga maksud rek ngahina kana dirina. Tapi mun kahariwang karna diukur memang leuwih ngarasa hariwang ku Surya anu sasatna leuwih-leuwih deukeut ka Ipah. Sama mena mun rek ngalakukeun naon-naon teh moal aya anu ngaharu biru. Inget kadinya karena maka aya pikiran rek balik deui, tapi ras deui manehna inget kana kaayaan dirina sorangan sasat keur kumawula. Rengkakna awak sarta rengkahna suku teu bisa sakama-kama puguh
dibawa kurununganana oge anu geus jadi guruna pribadi. Ku antengna karena mikiran hal-hal anu memangna teu gampang-gampang bisa dipecahkeun kitu bae, teu karasa deui manehna katutuan Behram geus anjog ka lemurna Jaja. Samemeh asup ka lemur pikeun ngalakukeun praktekna sebagai ahli Torah sarta tukang dagang ubar-ubaran karena geus amprok manten jeung Jaja anu memang gawena sapopoe teh ngan ngurincar kekeleyengan keur ngintip-ngintip Jagur sugan bae kapanggih. Dina gokna tepung puguh oge Jaja mah teu boga prasangka naon-naon atuh harita teh. Kakarna teh manehna ngageuwat nyampeurkeun dumeh ti heula geus kungsi nganjang teh jeung pamajid ka imahna digadog. Manehna masih keneh apaleun. Tapi karena saeutik bae mah manehna geus neuneun kateungeunah ka Jaja. Caritaan Ipah tadi masih keneh nongtoreng dina ceulina yen Jaja teh aya maksudna rek ngahina. Atuh dina nyambutna anu nyampeurkeun teh bubuden karena mani baketut haseum sarta sikepna geus sayaga iata pikeun yang hareupan lawan. Alah, geuning ieu teh baraya. Mulih ti mana kitu ieu teh? Jaja ngasongkeun leungeunna nu maksudna mah ngajak sasalaman ka karna. Lahiriah nama Andika teh memang bener-bener mangrupa manusia anu nyaho adat istiadat. Tapi di jero anana teu beda ti setan bolongkotan ha. Karena kalah kamorongos sarta teu pisan malire kana leungeun Jaja anu diasongkeun. Ai. Naon ieu teh bakuna baraya? Asa teu gugur teu angin nah naon dosa kaula atuh. Jaja ngariuk kaget. Andika teu rumasa karena kesalahan sorangan. Heran kuring mah. Kakalage panggih deui. Andika kawas nu nyieun gara-gara. Bodaskeun we karna kumaha maksud Andika teh. Jelaskeun jentrekeun ka kuring. Jaja bari rutret ka karna jeung katuan Behram anu ramos-mos beungeutna bala pinuh ku bulu. Heug Jaja. Ku kaula rek dibodaskeun supaya Andika teu bisa api-api deui. Rumasa Andika geus ngahina ka Nyi Ipah putrana Bapak Jamian? Coba jawab. Rumasa apa henteu ha? Oh. Gutan teh soal eta. Naon perluna Andika ngutik-ngutik soal kaula jeung manehna? Jawab heula Jaja. Padanya kaula. Rumasa Andika rek ngahina ka Nyi Ipah? Wajar karena memang nu gadutan agama moal teu kitu. Lain dina soal ngadutan nagana, tapi soal kalakuan Andika nu purunyus pikareheun sarta pikasebeleun. Dasar lalaki anu ngabogaan sifat satu hewan. Kumaha maksud Andika teh ieu teh? Teu ngarti kuring mah, ha? Jaja keukeuh teu ngarti manehna ayeuna maju sababaraha lengkah ka hareupeun karna. Masih keneh api-api. Hayam jago we kumaha teu kaop neulebi Kang. Aduh. Nah, asa kurang ajar pisan sia. Disabaran teh kalah kabeuki ngaco. Jaja ayeuna mah geus teu bisa nahan deui nafsuna sarta teu parah deui sebrut bae manehna narajang. Sia nu ngaco mah Jaja. Hap, ya, karena rikat ngalegot tina gerakan sero nyusu. Hiuk leungeunna rek ngababuk pigelang Jaja anu datangna poos lantaran karena ngadadak leungit tina sasaran. Tapi Jaja oge teu kurang-kurang rikatna sakirat manehna narik deui leungeunna. Curelat kagigireun karna bari terus ngaheumbatkeun jurus si sambar nyawa anu rek ngahanca careham lawan. Karena cukup surti kana piwah laeun, sakilat manehna mali kelep badanna ayeuna mah dina gerakan orai kobra ngaborengkal ka katuhu bari nyamberkeun dua ramo leungeun kencana dina gerakan calali noktrok maksudna rek ngahanca iga burung. Ari Jaja ngagentak ngarempot nu saterusna robah kuda-kuda bari satekah polah ngababuk dua ramo anu nyuruntul, tapi karena leuwih rikat narik leungeunna kepretna ngaberengan malikan awak. Heu,
dengan katuhuna dina gerakan anu kacida cepet ngalayang di luhur anu saterusna teu bisa distarekahan deui ngajebrod kana punuk Jaja anu ngajadikeun Jaja ngagerok bari setengah rek ti kusruk. Aduh. Tapi Jaja masih keneh tahan. Waktu panimpung karena ngalayang deui pikeun Mino nu jadi lawan Jaja ngagentak sekalian ngarag-rageun awakna dina gerakan ulin minang sarta saeutik oge teu kabideungeh ku karna waktu Jaja necehkeun dampal sukuna kana bincurang. Nu balu karna badan karna ngarampeol leungit kasaimanganana. Sakilat Jaja ngaboreng kal hudang bari nyamberkeun dampal leungeunna kana beuheung lawan. Tapi karena masih keneh bisa nyalametkeun badanna manehna ngagentak ngajaul dina gerakan jeler kasaatan. Montong ngejat si ari bener-bener lelaki mah ieu karna Jaja bari ngahegak ngarasa keheul oge dumeh pada rajangna gagal lantaran karna kaburu ngajaul ngajauhan. Montong kalah kamiwir Jaja hiap aing tarajang deui ari hayang deui digebug punuk mah. Ulah waka ujub setan, rasakeun sia karna hap ya. Jaja pinuh nafsu bari sebrut deui manehna narajang dina gerakan rawuk kelong tutungkusan kana ngwesi. Karena awas beheung manehna anu keur diincer dijadikeun sasaran kuno jadi lawan manehna rikat cingkrak bari sebrut ngasupkeun jurus Cibagenit. Tapi teu kira-kira ngaranjugna lantaran Jaja harita teh sakilat geus ngarobah deui gerakanna ngagunakeun gerakan muning dongkol nu jolna nyuruduk ti gigi rek ngahanca ke kemplong. Nu pikeun karna mah rada gugup oge lantaran taya dangka pikeun malik atawa ngajaul boh ka tukang boh ka hareup lantaran geus nyampeuk pisan. Tapi karna memang bener-bener mata ngagetkeun nu jadi lawan. Mendingan sajorelat pisan ngonehna ngagunakeun gerakan ngaluncatan Gunung Himalaya panglalar ti Tuan Behram memang hiji gerakan anu kacida hebatna. Jaja jadi ngaheungeul sasat buntu kalakuan nu jadi musuh teu bisa disusul tepus lantaran kaburu sayaga manten pikeun nyusun males panarajangna harita teh. Nah kalah ka ngajedog Jaja ketrukeun deuleu pangabisa sia teh ku aing tangtu diladenan ulah ari wani teh sia kabikang we lelewa karna memang bener-bener mata kahudang nafsu Jaja waktu harita. Tumerapna ka Jaja teu wudu teu beda ti nu disebit ceuli barang ngadenge ucap-ucapan karna anu sakitu garihalna nganung panghina anu pohara. Anu antukna Jaja jadi beuki timbul nafsuna anu ngagugudug. Manehna teu ngaluarkeun ucap sakecap-kecap acan sebrut deui bae narajang tapi tetela karna teguh tangoh teu gampang-gampang diungkulan pangabisana. Komo deui ayeuna pangartina geus nambahan atuh dina pangalamanana leuwih unggul lamun dibandingkeun jeung Jaja karna anu geus kungsi nyang hareupan jawara-jawara anu maroyan saperti Ki Jatun atawa Pasurangga. Ieu anu geus cukup mangrupa hiji gemblengan anu ampuh pikeun dirina. Nu matak ayeuna dina nyang hareupan Jaja anu sasata masih keneh balilu tuna pangalaman semu gampangeun pisan nyang hareupanana teh tutungkusan kana ngwesi nu sakitu hebatna dicampur baurkeun jeung gerakan-gerakan ulin peuntas warahan panuria kalawan tapis pisan geus bisa ditandingan ku karna kalawan teh sebeleke harita teh. Waktu Jaja nyebrutkeun deui jurusna si sambar nyawa karena ngagentak ngawangun pasangan Dewa Samadi nyaeta ngarangkepkeun dua dampal leungeunna di hareupeun dadana waktu pereup Jaja nyuruntul rek ngahanca dada sakilat dampal leungeun teh muka anu saterusna ngakunting pigilang lawan bareng jeung ngangsrodna suku katuhu karena maju ka hareup dua leungeunna nu mentas dipake ngagunting tadi nyebrut ka hareup ngawangun curus kembar ngahanca badan Jaja anu keur semu murungkut lantaran akibat guntingan lawan kana pigeulangna tadi. Anu balu karna teu kira-kira hebatna Jaja geus teu bisa naon-naon deui iwal tinarima kana nasibna badanna ngagecebut nang karak bengkang dada asa remuk sarta pigeulangna asa potong manehna ngakerung kokosehan dina taneuh garing. Karena awas karena lari aneh, lari ente, lari karena lari. Tuan Behram ujug-ujug ngagorowok karena nu harita masih keneh ngajengjen bari neuteup Jaja anu keur gegerungan. Teu kira-kira ngaranjugna ngegentak manehna mali ka dununganana bre harita teh beungeut Tuan Behram bangun anu keur mangih kareuwas
dina sikep taki-taki bari panonna mencrong ka lebah lembur ret karena nuturkeun panenjona Tuan Behram si horeng teh di lebah lembur jalma-jalma geus ngabrul ting sarepet sabodogna muru ka manehanana puguh we karna mani ngaranjug ngagentak manehanana nyabut ruyung kabungna tekadna geus buleud urang lembur anu sakitu nakleukna teh rek disanghareupan. Lari karna tidak perlu dilawan karena tidak pantas karena lekas lari karena hayo lari karena Tuan Behram ngakorowok deui barang manehna mideng ngesikep karena anu bangun rek ngalawanan ancur-ancuran ngadengeng korowokna anu jadi guru teu talangke karena rikat luncat muru ka Tuan Behram anu saterusna teu loba pamolah deui peucet bae karena nuturkeun Tuan Behram nyingkahan jalma-jalma anu ngaburusut teh lembur bari ting aracung ngulang-ulang bedogna. Apa guna karena kita cari banyak musuh apa gunanya karena jangan banyak musuh karena kata peribahasa musuh 1000 itu terlalu banyak. Kalau ente musuh sobat satu masih kurang. Hah? Cek Tuan Behram bari jongjon meleteng kalebak. Pangaruh sukuna anu rangoas lengkah-lengkahna teh maningan sajorelat atau dina waktu anu ngan sakedeung geus jauh di tempat tadi. Ari karna anu ngadadag-dag nuturkeun tukangeunana teu wudu ripuh oge teu sirikna tiba baranting supaya ulah tinggalkeun teuing. Sora anu ting gorowok tukangeunana geus teu ditolih. Tapi tetela jalma-jalma teh henteu terus ngudag barang direret ka tukang tetela taya jalma saurang-urang acan anu tembong harita teh. Karena tidak perlu kita lawan karena kita jadi banyak musuh tidak keruan. Jangan begitu karena Tuan Behram nyaritakna bari ngoloyong kasih si gek diuk ngareureuhkeun kacapekna urut lumpat nu sakitu jauhna. Ari karna teu nemalan boro-boro hayang nyarita puguh napas oge manis sakitu ngahegakna. Gek manehna oge diuk dina batu teu jauh ti dununganana panona mencrong ka jalan urut tadi. Kenapa ente banyak musuh karena? Kenapa ente masih banyak musuh karena? Tuan Behram bari ngareret ka karna. Leres Tuan. Ieu margina pangna kuring lunta ti lemur teh kuring teh sanyana mah rek neangan pangarti ieu teh. Jadi ente mau cari tambahan ilmu untuk membunuh karena ha? Oh sanes Tuan. Tapi pikeun ngabelaan kolot kuring. Orang tua ente banyak musuh ha? Orang tua ente banyak musuh karena sumuhun Tuan. Kolot kuring teh teu meunang ampun. Terus bae diudag-udag ku musuhna, kuring ngabelaan tapi teu kuat. Malah ampir-ampiran kuring sorangan binasa. Jadi orang muda tadi juga musuh ente punya orang tua ha? Tuan Behram terus tetelpek. Eta mah musuh kuring. Lantaran manehna rek ngaruksak awewe batur kuring. Eta margina anu mata ku kuring manehna diwara. Perempuan yang hitam manis itu ya? Perempuan yang hitam manis itu pacar ente? Sumuhun Tuan. Karena ayeuna mah beungeutna jadi nyiak beureum. Bakal istri. Perempuan itu tadi bakal istri ente karena. Tuan Behram terus tatlanya bari nyarengeh nemongkeun huntu emasna harita teh. Karena ditanya kitu teh teu nemalan manehna ukur ngareret rai beungeutna jadi tambah asak kalius manehna tungkul leungeunna rampang reumpeng ngopepang teu puguh kerewek kana jujukutan bret dicabutan temong keur gempeurna teh harita teh.